Sampurasun delusu. Alhamdulillah deloja. Dina danget ayeuna urang sarerea teh aya dina penghujung tahun dulu. Dares Pak, teu kadasa. Dulu nyerelekna waktu teh geus katangtuan. Poe ka poe teh omat sing leuwih hade, tahun ka tahun teh omat sing leuwih kayungyun dulu nya. Muhun gitu Pak, yang perubahan tahun ka tahun teh geuning abdi teh. Nya hayang aya perubahan dan segala rupana geuning. Dulu nya. 365 poe setahun teh geus kalewati nu tahun ayeuna 2022. Susah senang lara pati bagja teh geus kaasaan di tahun ieu teh. Atuh mugia di 2023 kasedih urang kasusah urang di tahun ayeuna teh kagantian ku kabagjaan deuleu nya. Amin Pak amin mudah-mudahan atuh. Deuleu nya. Ayeuna tereh tahun malahan mas babaraha jam deui. Geus nyampak tahun anyar hayu urang papag tahun anyar teh ku bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala deuleu nya. Dares Pak dares. Kudu bersyukur deuleu. Sok tingali ku silai. Urang sarerea masih kene bisa naon ngarenghap dina ieu waktu masih kene jagjag ning hareupan tahun anyar deuleu. Kudu bersyukur silaing teh. Ieu teh salah sahiji nikmat rezeki ti Gusti Allah. Da aya rezeki mah lain tina materi hungkul deuleu nya. Nya. Urang sehat, urang jagjag eta teh rezeki. Tah, ayeuna isuk nincak tahun anyar ayu urang papag ku kabungah, ku kasenang, ku loba-loba bersyukur jeung ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia atuh di tahun 2023 teh kahayang urang cita-cita urang anu can kacapai teh sing kacapai di tahun isuk Pak Uja. Amin Pak mudah-mudahan abdi oge sok berpikir gitu tah tahun ka tahun teh mending aya naon teu aya wae perubahan Pak. Ceuk saha silaing make jeung perubahan deuleu. Nya sakieu wae geuning kayaan teh. Lain masalah kitu deuleu nya. Ku sehat ge silaing teh teh geus rezeki anu mahal sehat teh belagu. Dares sih Pak, dares bener. Tah, ku kituna urang teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala geus kasaha deui nya. Di tahun engke teh nya urang teh hayang lebih baik dibanding tahun-tahun anu sabelumna. Urang ngadoa jeung sababaraha bulan deui ge pasti panggih jeung anu bulan suci Ramadan deuleu nya. Nya leres. Leres Pak gitu. Tapi sedih abdi teh Pak. Sedih abdi teh. Sedih kunaon deuleu? Nya abdi teh sedih teu gaduh can meser jagong ieu. Nah asilaing. Yeuh, nyamut tahun baru teh lain ku poya-poya teu pararuguh kitu deuleu. Model babakaran, ubrang abring kaitu ka dieu lain deuleu. Menyambut tahun anyar mah iwal ku ngadua bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Lain masalah kitu teh sugan dinu katerangan mun teu tahun baru teu makar jagong. Dosa eueuh teh dituna deuleu. Nyiapan urang teh kudu hiburan sambil hiburan. Teu saha selain teh hiburan ayeuna mah ning hareupan tahun anyar teh kudu ngadoa bari bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala deuleu. Leres Pak. Sok ku silaing tingali akhir tahun ieu. Naon gitu Pak? Bencana teh geuning di mana-mana musibah, banjir, gempa deuleu. Leres Pak. Tah, eta teh teguran akhir tahun da lucu. Mugia atuh musibah eta teh sing jadikeun panggeuing diri ka urang sarerea supaya bisa ngarobah sikap sing beuki eling di tahun anu baris dongkap nyaetana di tahun 2023 nya.
Mun kitu Pak Laras. Heeh. Sok di tahun ieu mah urang teh kudu berpikir musibah geuning di mana-mana meureun ieu teh teguran ti pangeran supaya urang teh leuwih sadar, leuwih eling, leuwih bener tinu kahirupan teh deuleu. Leres Pak gitu. Heeh. Ngadua we ka Allah Subhanahu wa taala tebihkeun tina musibah, tebihkeun tinu marabalai, tinu sagala rupana. Kan gitu da leja. Minta keselamatan gitu kan. Leres Pak. Heeh. Di tahun 2023 teh sing ulah aya virus-virus deui siga tahun-tahun kamari nya geus giung deuleu. Leres Pak kitu. Heeh. Aduh teu karasa bener tahun ka tahun teh umur teh beuki ngorangan deuleu ja. Beuki ngolotan alam dunya teh. Mun Pak teu karasa saci keneh abi oge alit keneh gini. Ya ais ku Bapak. Ayeuna mah geus kieu, geus kumisan, geus janggotan. Heeh, deuleu ja. Tah, eta teh perubahan setiap unggal tahun teh maka jeung ngaku tadi eueuh perubahan. Eta teh perubahan. Heueuh eta mah fisik, ieu mah materi. Tong ngukur da kebahagiaan mah lain diukur tinu materi deuleu. Nu penting teh loba pikiran, hate bersih ta eta bahagia mah deuleu ujang. Beres Pak. Nuhun Pak ieu pepeujeuhna katampi ku abdi. Heeh deuleu. Kelah sidawala ka mana abi teh? Ka mana abi teh? Aya abi mah ka mana? Heula. Naon? Di mana maneh? Kelah keur dicai kagok. Ka dieu si Bapak nanyakeun. Sok we heula. Geus keun mae lah keur dicai mah. Tong didaguan. Tah ku kitu. Tah pepeujeuh ieu uwa. Dewek boh kasih laing, boh kasaha wae. Engke di jam 00.00 nyaeta di jam 24 bagi umat muslim mun bisa mah ulah sorak-sorak tepuguh, ulah gogorowokan tepuguh, ucap lapad la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ucap eta di jam 00. Nah apa maka jeung ucap eta urang teh umat muslim. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nya urang teh kudu inget kana Sang Pencipta teh tak ucapkeun eta jam 00 teh bagi umat muslim mah. Daripada sia sosorakan tepuguh, bubaledugan kemang api tepuguh. Da moal sajam tah ngucapkeun kitu ge. Tapi manfaatna sia pahalana ganjaranana tah ngucapkeun kitu teh marukana kumaha bi teh la ilaha illallah 3 kali langsung sambung ku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu da aja. Marukana aduh leres sakitu meureun deuleu aja. Pokona mah kabalarea cingsa rehat di mana we ayana deuleu aja. Ya. Hayu papag tahun engal teh ku kabungah, ku kasenang, ku loba bersyukur deuleu ujang di mana we ayana. Leres Pak. Pokona mah ya sakitu ti dewek hampura, ti dewek saparakanca boh tina sataun ieu dewek aya kasalahan da ngaranna ge jelema. Jelema mah tina luput tinu kasalahan. Teu jang. Leres Pak. Heeh. Ku kituna dewek saparakanca tim Erik Niko official nyuwunkeun tinu samudaya kalepatan tinu sataun anu kapengker urang silih hapunten dinu taun anu kamari nya. Ayeuna mulai ti isuk tahun anyar urang buka lamaran baru, kalakuan baru, jeung kaayaan baru. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Sarua jah aya.